Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu baraya kidagar spesial di mana bae ayana. Wilujeng wengi wilujeng patepang dangu deui sareng di acara nu maneuh nyaeta dongeng pambramana ti kidagar spesial YouTube. Pamirsa urang ngeureuyeuh deui naraskeun hanca anu katunda. Hiji lalakon anu judulna teh Siluman Gunung Guntur. Ayeuna nicak pas dina bagian ka-33. Ieu dongeng reka aki nyalira didongengkeun oge ku aki, mugi-mugi we katampi kalian kabingahan sanaos bari jeung basajan ge nya. Oge mugi-mugi tiasa janten panglipur kalbu pangmebrah kana manah pangrepeh kana hate. Sasiereun sabeunjeureunna atuh aya hikmah nu tiasa dicandak urang sadaya. Kangge pienteungeun hirup kumbuh di alam dunya. Sarecan aki melar dongeng ulah asa-asa kangge nu nambean manco nambean ngadangukeun. Atanapi tos lawas manco tapi na teu acan subscribe mangga ulah asa-asa. Haratis ieu pamirsa subscribe mah mangga di subscribe heula. Ditoel palebah tombol loncengna supados aya notifikasi atanapi beja kana HP-na sewang-sewangan upami yakin raskeun hanca dongeng. Hatur nuhun kasadayana nu pantos subscribe, pantos like, komen, atanapi mairannya oge nge-share, miralkeun, ngabagikeun dongeng-dongeng pedaran aki. Hatur nuhun mugi sadayana pamirsa dibaparinan kasehatan, boh lahirna boh batinna dijembarkeun manan badananya. Dijembarkeun manahna digampilkeun rezekina sarta ditebihkeun tina balaina amin amin ya robbal alamin. Parasta nyangkolong kana waktos mangga urang ngamparkeun deui samak kabuyutanana para samakna sor bajigur sareng rarawuan pamirsa mangga kaparayun sadayana prung Sorena bahkan tak kadatangan ku Pak RT jeung Mang Ajo. Datang-datang ya Pak RT langsung bae bebeja. Yen pasawahan lemburna teh beak diranjah ku urang jeung simeut anu kacidaganasna. Sabab bisa meakeun sawah anu legana mang hektar-hektar dina waktu ukur sapeuting. Kitu tawah jandan abdi ka dieu teh bade ngaripuhkeun deui Abah. Nyuhunkeun pitulung pikeun ngabendung serangan warang sareng simeut margi kami sadaya sieun. Sesa pasawahan belah lor oge bakal diranjah sapertos nu palih wetan. Pamiseep sadayana teh pasti urang lembur sitis mah bakal kakurangan bekal. Pikeun mayunan usum sadon. Kitu ceuk Pak RT Minang Saraya hayang ditulungan ku Bah Kanta. Bah Kanta ngahulang dipenta tulung kitu ku Pak RT teh. Sabab lembur si manganten ge keur diserang ku Toun. Meh kabeh hayam meri tepi ka doma beak parae. Dina pirasatna Bah Kanta pasti pasawahan cimanganten oge bakal diincer ku hama urang jeung simeut anu ngagalaksak ka lembur Ciherang jeung Citiis. Sanggeus mikir sakedeung pok Bah Kanta nyadita. Pak RT kitu oge Mang Ajo. Abah minta hampura lain Abah embung nulungan urang lembur sitiis. Tapi dina danget ieu lembur si manganten ge pasti jadi inceran eta hama. Sabab apan pasawahanana masih weteu.
Poe-poe ayeuna mah Abah jeung barudak teh keur ngarondaan heula sawah di dieu. Da melang bisi kumaha ART jeung Mang Ajo ulah salempang, sabab eta hama sigana mah keur muter ka belah dieu, moal balik deui ka Citiis. Nu bakal datang ka Citiis mah paling ge wabah toun anu geus ngagemparkeun ingon-ingon di lembur Cimanganten. Wabah toun ge sami bae atuh bah bahayana mah. Margi pan bakal nyiapkeun ingon-ingon urang lembur. Kumaha tuh bah cara kangge nyalametkeun ingon-ingon urang lembur Citiis supados teu kasarang ku toun. Ceuk Pak RT malah tambah pusing pikiranana sabab nya kudu nalingakeun sesapare di pasawahan belah lor. Oge sakaligus nyalametkeun ingon-ingon warga lembur. Kieu wae Pak RT, sakabeh ingon-ingon anu sukuna dua kawasaya meri entog soang jeung sajabana kencarkeun taek-taekeun kana tatangkalan sina sarare dina tatangkalan. Tah mun sasatoan anu sukuna 4 kawas domba embe munding jeung sapi ungsikeun ka leuweung atawa ka pasir anu rada jauh ti lembur. Ulah poho ngaronda. Mun bisa mah tiap imah dudurukan pikeun ngalawan hawa toun anu tiis. Panginten kedah ayeuna bah ngencarkeun sareng ngungsikeun ingon-ingon teh nya. Nya kudu ayeuna atuh Pak RT. Aduh upami kitu mah abdi parmios heula atuh nya bah. Margi kedah ngawartosan marga lembur. Margi ayeuna wanci tos nyadak kasonten ya dewa. Sing sawatung tur tawakal urang sadaya ke dicoba kuno kawasa. Ulah poho ngadua sabab sadayana ge moal kajadian lamun taya ridho mantena. Kasumuhun bah ku abdi diestokeun pisan piwajang ti Abah. Pak RT jeung Mang Ajo amitan sangge samitan mah duanana tinggal dik lempang gancang sabab budak-budakan jeung waktu anu geus burit. Bah, abdi mah bade tumaros bah. Rek nanya naon doy? Eta na sabang saring hayam meri endog jeung nu liana. Tadi saur Abah kedah ditaek-taekeun kana tatangkalan bah. Maksudna teh kumaha eta teh? Iya doy. Siluman toun atawa siluman nu ngawasaan kana toun. Biasana nyerang ingon-ingon anu di jero kandang. Tara kabejakeun hayam anu dikencar, tara diasupkeun ka paranjai paeh ngadadak ku toun. Hawa toun datangna ti handap terusna jurig toun sanajan sakti tapi rada belet. Yahona hayam teh nu aya di paranjai ari nu sarare dina tatangkalan mah disangkana teh manuk. Jadi sanajan panggih moal diganggu hayam teh ari sararena dina tatangkalan mah tah kitu doy. Keningan beletnya jurig taun teh. Mun apal tiba heula mah moal tepi ka kajadian si Jali jeung si Jagur tepi ka paeh bah. Nya da urang teh apal jurig taun ngulamprang ka dieuna iraha Kang. Cek Hendy. Nya oge nya jang da di dikencar haben-habenan makarunya jeung bisi ku sero atawa dipacok ku oray. Telas bah ngeunaan sawah urang kedah kumaha bah. Hendy tumanya ka bapana. Ke beuting urang rondaan. Wayahna ulah mawa senterkeun we da masih katingali ku cahaya bulan ge. Irasa tabah bakal aya nu datang ke peuting ka pasawahan Cimanganten. Mohon bah kedah mekal timbal ulah bah. Pami kedah ayeuna bade ngadamel timbal bah.
bade makal pais impun sareng eta sambal terasi. Dalam nama aya keneh siapaan daun sampe sareng takokak bah. Teu kudu doy ulah, da lain rek derep ieu teh. Mun lapar dahar heula we di imah, mau bedog we ka sawah mah. Ayeuna mah jung geda kacarai, nam da geus burit. Tuluy dahar heula ke peuting urang ngarondahan sawah. Cek bahkan tak. Tuluy cengkat tina silana ngoloyong ka tukang kawas nama rek abdas sabab sakedeung deui ge wanci magrib. Peutingna bahkan tah Hendy jeung Siodoy dariuk di jero saung. Teu mawa senter, teu makel obor, oge teu ngadurukan. Pikeun ngusir reungit jeung hawatis tiluanana arudu daun kawung. Dah cai dina botol desok beureuhkeun kana panon saware hinum. Garang ge bisa nempo ka hawa atawa ka hama nu bakal datang. Cek bahkan tanitah ka Hendy jeung Siodoy sangkan meureuhan panonna ku cai herang anu ngahaja meunang ngajiad bahkan ta. Hendy jeung Siodoy teu loba tatanya deui langsung we ngalaksanakeun panitah bahkan ta. Ayeuna mah urang tungguan, liwat di tengah peuting bakal aya nu datang. Cek bahkan ta deui. Atuh tiluanana teu loba ngobrol jarampe sababisi ngagareuwahkeun nu rek datang. Kur kaciri sakali-kali ruhay udud ka tempo hurung tandaning dikenyot ku nu tiluan. Liwat tengah peuting bener bae pirasat bahkan teh henteu nyalahan. Di saluhureun pasawahan lembur Cimanganten aya nu keur kakalayangan. Taya lian ponggawa kumbang ireng nu keur boga tugas pikeun nyumponan pangabutuh pare pikeun bahan hajatan karajaan jeung ngalapati. Sanggeus nitenan sagedeung kumbang ireng nyiroro turun ka sisi pasawahan lembur Cimanganten. Kumbang ireng ngawatak pangawasana seor-seor angin ngagelebug tarik naker cungung anjing babaung mani patembalan. Ngadadak aya sora anu ngaguru di saluhureun sirahna kumbang ireng. Urang jeung simeut siluman anu teu kaetang jumlahna teuing sabaraha ribu juta. Ngaguru hibur di saluhureun sirah kumbang ireng ngadago parentah. Sakabeh kajadian teh teu leupas tina panalingaan tilu urang jalma nu keur nyamuni di saung. Nyaeta bahkan tah Hendy jeung Siodoy. Eta mani ngaguruh kitu geuning bah. Urang jeung simeut mani kawas mega hideung. Kedah kumaha bah pilih kabujang hamana ngarannya sawah? Tanya Hendy. Kieu we serang eta urang jeung simeut ku ajian bayu geni ku hidop duaan. Keun abah nu rek nyangareupan jajadugna tuh makhluk hideung les rang anu ngabadega di si sawah. Cek bahkan tah tuluy kaluar ti jero saung. Hendy jeung Siodoy nuturkeun bahkan tah. Terus duanana ngawatak ajian bayu geni, ajian anu can patilila katampa ti bahkan tah. Kumbang ireng marentah ka anak buahna supaya gancang manen pasawahan lembur Cimanganten. Tapi kakarake pasukan urang jeung simeut maju ka pasawahan. Ti arah saung ngagelebug dua gelombang angin anu kacida panasna.
nyampe ke arah orang jeung simut anu keur hiber ke arah tengah pasawahan. Angin bayu geni anu ditemakeun ku Hendy jeung Siodoy nyapu sakabeh orang jeung simut. Sakabehna langsung tutung geheng kawas menang melem tuluy murubut plak-pluk maruragan sorana kawas hujan ngagebret. Kumbang ireng kaciderewasna teu nyangka anak buahna bakal tumpur dina waktu anu sakilat. Kumbang ireng rek ngagajleng ka arah Hendy jeung Siodoy tapi kaburu aya nu megatan. Hiji lalaki kolot anu gerakanna rancing gesit geus ngabadaga hareupeun manehna. Bangsat saha laing gabehan kumaha ngahalangan kaula nu rek manen pare. Cek kumbang ireng panonna molotot burahay beureum nahan kamak. Nah wae sia dasar bangsa dadamit. Emangna eta pare boga saha? Main ala bae sakarep ingsun sia. Temal bahkan tabari nulak cangkeng teuneng ludeung eueuh kasieun. Memang nu malakna manusia, tapi kami ge boga jatah. Di mana kami butuh kami bisa manen eta pare. Geus hukum alam teu salilana panen pare eta hade jeung mujakil. Tah taun ieu mah jatah kaula. Sabab raja kaula keur butuh. Aturan sangeuna hudal dewek. Sanajan nyakeun aku hama. Tapi lain dikoredaskeun kabeh deuleu. Ieu mah gacida sawa lembur Cidiis jeung Ciherang kakuat lenang. Daya nu nyesa kiwari rek ngaranjah deui ka dieu. Nah kurang keneh pare ti dua lembur anu sakitu lobana teh. Kaula candi didaheureun bikin ngalap pare ku dunungan kaula. Nya baksa. Ieu pasawahan oge rek dipanen ku kaula. Lamun anjeun wani ngahalangan, anjeun bakal ditugal jangga ku kaula. Keheula ari nitah kandika teh saha? Nu nitah andika saha sabenerna? Moal dibejakeun, perlu naon dibejakeun ge? Hayo nyingkah, lamun teu ulah samat kan aya. Wah kuring mah moal nyingkah. Kuring ka dieu pikeun nyangkalak anjeun. Sabab anjeun geus ngaruksa kana tatanen manusia. Hahaha, kurang ajar sia. Ipodara naina kene gajleng kumbang ireng ngagajleng ramo-ramon anu pinuh kuku-kuku anu rangguas sadareukeut ngahiuk rek nyabat beheung bahkanta. Tapi bahkan dan nugas taki-taki tita tadi gancang ngalapkeun sirahna wut plos. Ramo kumangirang liwat di luhureun sirahna. Bahkan da gancang ngasupkeun pereupna ngajojo kana hulu anganna kumangirang hiuk geduk. Aduh, kumangirang ngagoak sabab anganna karasa seueul tenggelan bahkan ta lain tenggelan samanea, tapi tenggelan anu geus dieusi ku ajian pikeun ngelehkeun bangsa dademit. Kumbang irang jejarik jagaan ka tukang bari nyakelan angeuna bahkan ta teu mican kasempatan awakna ngablesat nyampe ka hareup ka arah kumbang irang bari dua leungeunna mata sakaligus hiuk-hiuk duduk. Aduh, careham jeung dada kumbang irang kahanca pisan ku pereupna bahkan ta karasa panas jeung nyeri ku kumbang irang. Kumbang irang luncat ka tukang ngajauhan tuluy mapatkeun ajianana. Awakna rubah jadi ngagedean, leungeunna jadi aya genep, aya jangjang dina tonggongna, tagogana persis kawas bang bara anu kacida gedena. Eta makhluk kajajaden kumbang ireng ngabekah ka arah bahkanta katiup ku gelumang angin anu kacida tarikna. Awakna macleng ngalayang ka arah Hendy jeung Siodoy.
Atuh Hendy jeung Syodoy paheula-heula nyanggap awak Bahkanta. Sanajan beunang kasanggap tapi saduana milu labuh gugulitikan bakat ku tarik-tarikna angin nu niup ka Bahkanta. Abah, teu naon bah? Hendy haribangeun kanu jadi bapana. Teu naon Abah mah ni. Teu nyangka si jurig dia bisa ngabekah mani tarik. Bahkanta nguniang hudang dituturkeun ku Hendy jeung Syodoy. Kenapa mah rere heula we tuh wios abdi nu majeng cek Hendy. Sing hati-hati ni kade kana bakahanana nya bahaya. Sumuhun bah, insyaallah hati-hati. Hendy ngagajlang ka hareupeun Kumang Ireng bari terus narajang peureub jeung sukuna pilih genting ngahujanan awak Kumang Ireng. Tapi jangjang heuras Kumang Ireng lir ibarat tameng waja. Tiap serangan Hendy ditadah ku jangjangna anu saterusna mah Kumang Ireng malik narajang. Sakaligus ku genep leungeunna anu sarareukeut. Hendy tepi ka jungkir jumpalik pikeun miceun panarajang Kumang Ireng. Sanggeus ngajaul ka tukang serepet Hendy ngalugas bedaugna. Hendy maju deui bedaugna ngolebat ka arah sirah Kumang Ireng. Kawas biasana jangjang Kumang Ireng gancang ngalingkup nutupan sirahna. Tapi sakali ieu mah Kumang Ireng teh katipu. Sabab bedaug Hendy teh ngulawit kahanap. Hiuk wut bret cas. Suku Kumang Ireng buntung sapisan kababad ku bedaugna Hendy. Kumang Ireng ngagerung tuluy labuh ngagebruk bari ngocak. Tapi kakarak gerek hudang ku dua pasang leungeunna bedaug Hendy geus antel kana ti corona. Sok hojas ya. Ari hayang hulu Andika leupas mah cek Hendy bari neueulkeun bedaug kana beuheungna Kumang Ireng. Ampun manusia, ampun. Kaula taluk, kaula rumah saele. Cek Kumang Ireng bari nangkarak bengkang. Wujudna balik deui cara biasa, ngalitikan deui ngan tetep sukuna mah saduana teh buntung. Syodoy jeung Bahkanta gancang nyampeurkeun. Jurig simut sia, saha anu ditahanjeun sabenerna ha? Ceuk Syodoy. Nya sok bejakeun, saha anu ditahanjeun teh? Ceuk Hendy bari terus neueulkeun bedaugna. Ampun, ampun kaula ukur diparentah. Diparentahku pati kulutuk cangir di nagara Jenggalapati. Sabab di kerajaan teh bakal diayakeun hajatan rongkah. Hajatan pangangkatan permaisuri kerajaan anu dirajaan ku Prabu Dentawisesa. Permaisuri anu buade diangkat teh nyaeta ti bangsa manusia. Ngaranna Nyi Sukesi. Bakal diganti jadi gelarna teh Dewi Cempaka Sariningrum. Satos nangke diistrenan kitu kaula nun. Saha? Dedengan teh Nyi Sukesi. Hendy molotot asa teu percaya kana omonganna Kumang Ireng. Sumuhun kaula nun. Leres Nyi Sukesi di bangsa manusia. Jadi Nyi Sukesi bakal jadi ratu di kerajaan maneh jurig simut. Leres pisan kitu kaula nun. Kumaha tos kieu bah? Cek Hendy tumanya ka Bahkanta. Anjeun kukuring dibebaskeun ngan kade. Kudu janji moal deui-deui ngaranjah ka ieu lembur sarta lembur-lembur nu deukeut ka dieu. Kaula janji moal rek ngaganggu salalamina katatanen bogana urang lembur dieu jeung lembur-lembur nu deukeut ka dieu. Cukup ni. Geus ayeuna mah jigera balik. Awas lamun ingkar janji. Kuring moal mere deui ampun. Cek Hendy bari narik bedaugna.
pas wujud kumang irang leungit sapada harita. Bareng jeung eta sakabeh bangke simet jeung urang oge milu laleungitan mulang ka alamna. Kade, urang kudu leuwih hati-hati. Sabab geuning Nyi Sukesi teh masih aya. Bisi bae manehna ngunak-ngunak nyimpen dendam ka urang kabehan. Urang kudu waspada, cek bahkan tak ngarahuh mikeun Bang Balu. Simohon bah, teu sangkanya kalah karek jadi ratu di kerajaan Silumaning. Bahkan tah yang dijeng Syodoy ngucap syukur alhamdulillah saterus nama lempang baralik nuju ka imahna bahkan tah. Dina kayan kitu kolebat jeleg ngadadak aya nu megatan. Saurang awewe tengah tubuh di samping jangkung make kabaya beureum. Leungeun kencana ngelek boboko sedangkan leungeun katuhun nanya kelan nyiru anu disuhun di luhur sirahna. Eleh. Bade ka marana ieu teh Abah? Jang Hendi oge Kang Odoy. Dede. Meni ngararesang kitu nya, geus ngurek kitu ti sawah. Ieu mending ge jajan heula tah. Ibinya anak awug masih haneut. Amis rawas kareueut matak dedeyeun awug ibi mah. Tah ieu kukurawunna alias urap jagongna mangga ieu bah karesep. Pamirsa mangga jarajan heula atuh da waktosna ieu teh tos seep. Dede. Pohara pamirsanya. Kabujang Bisarwitina dongkap. Ungurunyungna Bisarwiti atuh urang cekapkeun heula dongengna dugi ka dieu. Siluman Gunung Guntur bagian ke-33 sagurang tenden heula dihandelem sieum gesan sampureun urang tuna heula dihanjuang siang gesan laeun. Urang sampeuring ke di bagian anu salajengna. Hatur nuhun ka sadayana wadia bala dongeng Ki Dagar Official. Bantu satya manco satya ngadangukeun oge ngarojong kana padaran-padaran dongeng Aki. Hatur nuhun pisan pangitan sakitu anu kapihatur. Aki namit mungkur heula pamirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hanca.